Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. غادر إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين وخصوصا إلى حضرة صاحب هذا الكتاب سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي الحسني رضي الله تعالى عنه شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Mangga urang teraskeun hanca bahasan kitab Khasaisu Ummatil Muhammadiyah. Masih dina pembahasan panjang keutamaan dikirna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Keistimewaan dikir anu nomor salajengna sabaraha? 18. Wadakiruna halaman 223. Wadakiruna ari jalma anu dalikir. Ia musyarakah wajana tinu dakara yudakiru wadakiruna ia simpahnya di dia dakara yudakir wadakiruna mutaadi wadakiruna jeung ari jalma-jalma anu tukang dikir eta majalisuhum sin makan ari tempat diukna ieu jalma-jalma nu keur dikir hiya ari itu majalisuhum teriyadul jannati taman-taman surga. Kaistimewaan dikir anu salajengna nu ka-18 na tempat calikna anu dianggo dikir. Bade bumi, bade lapangan, bade masjid, madrasah, pokona riungan eta, tempat eta nu dianggo dikir, majalisuhum, tempat calik nu dianggo dikir, hiya riyadul jannah, eta termasuk taman surga. Kajen orang dikir di imahna umpamana, ya imahna imah reyod imah panggung. Atuh ari eta tempat dianggo dikir mah eta teh taman naon? Taman surga. Kajen teuing di pasar bau pinang cek ibu-ibu aja. Umpamana da pasar ngaranna. Atuh ngaranna ge pasar. Tapi eta penilaian Allah mah eta teh taman naon? Taman surga. Ya. Tempat mana wae nu dianggo dikir kurang itulah taman surga. Sehingga Rasul ka para sahabat ngadawuh di mana aranjeun kabeh ningali taman-taman surga partau cari cing di dinya. Nah, para sahabat naon ya Rasulullah taman surga teh riungan nu dianggo dikir, riungan nu dianggo ilmu eta teh taman surga. Atuh taman surga mah ngaleuwihan taman kebon binatang ibu-ibu. Ngaleuwihan taman Ancol taman surga. Komo taman endog mah leuwih ti taman endog mah eta.
Nah hari ka taman Ancol ka taman kebon binatang kuata guragiru eta jelema. Aire ka taman surga Allah karim ini tanu wanu nyamper. Sok aya mun ini teh pangajian nu wanu nyamper. Atuh nu nyamper eueuh teu ini paneta eta mah. Pan ieu teh rek ka taman mana? Taman surga. Kapeung-kapeung eta rek ka taman surga. Besti teu init ngilu teu init pan anu kitu eta. Ceuk kenaon kamari henteu puguh cenah rencang abdi na henteu abdi ngiluan henteuan pan kitu. Nya. Oh balad eta. Padahal urang teh rek ka mana? Rek ka taman surga. Ya Rasul nu dadawuh wa dzakiruna aya qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam parantos dadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu dalilna ya. Urang enak keur ngariung di taman surga. Ya ayyuhan nasu saur Nabi, wahai eling-eling manusia. Inna lillahi sanya tetap ka Gusti Allah teh saraya aya pasukan. Pasukan teh rombongan minal malaikati ti para malaikat. Tahilu anu ngudar ieu malaikat. Watakipu jeung cicing ieu malaikat ala majalis dzikri. Kana tempat diukna anu dikir fil ardi di muka bumi. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala kagungan pasukan. Ieu pasukan terdiri minal malaikati ti para malaikat. Lajeng ieu pasukan Allah anu terdiri ti para malaikat ya takhillu wa taqifu ala majalisid dzikri ngudar. Wa taqifu caralik di dinya, ngariung di dinya ala majalisid dzikri kana tempat diukna anu dalikir fil ardi di bumi. Kada ieu teh para malaikat tunggul ieu teh nu hadir. Sehingga parta'u maka kudu naon cek urang nama bubungahan parta'u teh. Parta'u maka kudu bubungahan aranjeun kabeh piriyadil jannati di taman-taman surga. Ya Nabi ka para sahabat ngadawuhkeun kitu. Ya ayuhan nasu hei manusia-manusia, para sahabat, para tabi'in umat kami kadieu nama. Allah teh kagungan pasukan. Ieu pasukan Allah nu diteangana majelis-majelis zikir fil ardi di muka bumi. Cek bapak-bapak kumaha majelis gapleh atuh henteu eta mah. Ya. Parta'u fi rihadil jannah. Saur Nabi, parta'u kudu bubungahan aranjeun kabeh piriyadil jannati dina taman-taman surga. Qalu ngadawuh para sahabat, wa aina riyadul jannah? Gusti di mana taman surga ieu? Pan ieu mah di alam dunya. Manya di alam dunya aya naon tah? Taman surga. Sahabat naros, wa aina riyadul jannati? Di mana Gusti taman surga teh di mana? Qala ngadawuh Nabi, majalisuz zikri, majlis-majlis zikir, tempat-tempat riungan dikir. Saur Nabi eta ngaranna naon? Taman-taman surga. Da ibu-ibu keur caralik di taman surga. Atuh piraku di alam dunya na urang calik di taman surga hakikat nama. Piraku engke di akhirat henteu asup ka surga. Pan di dunya lagi itu keur diuk di mana? Di taman surga piraku. Jama anu taman surga nuku Allah ieu majlis teh dianggap taman surga. Piraku engke di akhirat teu ka mana? Teu ka surga. Taman surga di dunya ge geus dicalikan. Piraku lamun engke urang teu asup ka mana? Ka surga. Paghdu maka kudu init anjeun kabeh. Auruji'u atawa balik aranjeun kabeh fi dzikrillahi dina dikirna ka Gusti Allah. Wa dzakkiruhu jeung ari dikir jeung kudu dikir aranjeun kabeh ka Allah angpusakum kana awak aranjeun kabeh.
Man ari saha jalma kana anu aya ieu jalma eta yuhibbu mikarsep ieu jalma aya lama kana hayna nyaho si jalma manjilatahu kedudukanna jalma indallahi di mungguh Allah pal yandur maka kudu ningali ieu jalma kaifa manjilatallahi bari kumaha kedudukan Allah indahu disandinganna jalma fa innallaha mangkasanya nyana Allah yunjilu lungsur ngalungsurkeun Allah yang mutaadi anjala yungzilu ngalungsurkeun Allah al abda ka jalma minhu tina itu manjilah atau minhu ti abdi tiasa aw angzalahu atawa ngalungsurkeun ieu abdi ka Allah min nafsihi tina dirina ieu jalma salajengna saw Rasul sallallahu alaihi wasallam saparantos Rasul nguningakeun bahwa taman surga teh nu aya di dunya teh naon cenah majelis zikir, majelis ilmu, riungan-riungan ilmu, ieu majelis naon taman-taman surga. Rasul miwarang. Maka di dinya Rasul man kana yuhibbu sahaja manu hayang apal kedudukan ieu jama di payunan Allah. Maka palyandur tingali ku ieu jalma kaifa manjilatullahi indahu bari kumaha kedudukan Allah disandingan ieu jalma fa innaha yang jur al abda maka tatkala urang calikna urang dina majelis zikir dina majelis ilmu maka ieu ngagambarkeun darajatna urang manjilah urang caket disandingan Gusti Allah. Di lamun urang ruang riung kieu teh ibu-ibu ieu teh ruang riung anu ngabuktoskeun darajat urang caketna sareng saha sareng Allah. Semakin jauh dina majelis zikir semakin jauh sareng saha sareng Allah. Matak dilungsuran rahmat pan kamari ge ketenangan ku tenang-tenangna pan di majelis ilmu majelis zikir mah nu ti imahna hese-hees ge datang maka pengajian ngerlup itu tarif iyalah majelis zikir nya jadi fa innallaha ya yunjilu al abda minhu haisu anjalahu min nafsihi di mana orang sering nak ruang riung jika kieu aya kapangaosan sub aya majelis zikir celek di dinya maka ieu ngagambarkeun manjilah urang caketna sareng saha sareng Allah. Semakin jauh jeung majelis zikir semakin jauh jeung majelis ilmu maka ieu jalma semakin jauh sareng saha sareng Allah taala. Semakin hese pertolongan Allah semakin sulit pangampura Allah. Maka limana urang ruang riungna dina majelis ilmu ieu ngagambarkeun dina majelis zikir ngagambarkeun manjilah urangna aya disandingan saha Gusti Allah. Manjilah ti kedudukan martabat urang caketna sareng Gusti Allah. Alhamdulillah. Mataknya dongaran ka pangajian ada dipilihan ku Allah tadi pilihan henteu sakabeh bisa ari kitu namah da jelema daek taat atawa henteu taatna sesuai jeung taufik pertolongan saha Allah. Sehingga ku Syekh Nawawi dina muqaddimah kitab Sapinah bahasana kieu alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairati li adai afdalit taat. Allah nu geus maparinan pertulungan ka jelema pikeun li adai afdalit taat pikeun nyumpanan pang utama-utamana kataatan. Berarti urang bisa ruang riung kieu ieu pitulung ti saha ti Allah. Henteu kabeh dibere bisa. Cirina pitulung ti Allah eta urang rek angkat ka pangaosan. Sok apaleun tatangga ibu-ibu atuh apa sok hayangan ngarilu utara tustara di bang naranya teh we geuningan arangkat kitu na sugan kieu atuh minggu harup mah samper sana abdi kitu henteu ieu rahasia Allah. Maka di dieu kapanggih we tah darajat jelema nu caket sareng Allah nu tebih sareng Allah tergantung lobana
sakedikna ruang riung dina tempat riungan ilmu, riungan zikir. Ieu mah majelis zikir, majelis ilmu. Ya. Kan gitu, syaratna pengajian rutin mah meh kaasup mun urang gaduh rotinan, hayang kaasup rotinan itu. Ya amanat ti para guru-guru. Mun hayang kaasup rotinan mah syaratna dua, hiji aya wiridan nu matuh. Anger eta jadi urang ibu-ibu nu hadir ka istiqomah mah dawam Yasin Fadilah. Cirina atuh memeh ceramah naon heula Yasin Fadilah. Ibu-ibu nu sok ngaos umpamana dinten Rebo mah ieu ibu-ibu jalmi nu dawam roti bil hadad. Karena samemeh pangaosan sok naon heula bil hadad gitu. Tak ngaran pangaosan rutin kudu aya wiridan nu matuh. Kakara jadi rotinan. Kadua, hayang jadi rotinan mah aya kitab nu dihanca. Puguh hancana. Itu kakara rotinan. Aya kitu mah teu dihanca. Teu kasebut rotinan. Jadi nu kada 18 kautamaan dikir teh riungan dikir teh disebatna teh naon cenah? Taman surga. Engke mah bejaan ibu-ibunya. Tatangga barace ari ece anjing rek ngilu kitu ka taman ka ditu. Ka mana ka Ancol ka kebon binatang? Ilain ieu mah. Eta mah atuh taman di dunya, ieu mah rek ka taman surga. Pira kudu kabita. Cek eta tatangga, hayu cenah ngilu. Barang datang ka istiqomah atuh ieu mah lain ka taman ka pasar cenah ieu mah. Atuh pandidinya na aya dikir, aya bahasan ilmu. Cek Nabi tempat nu dianggo dikir teh naon? Taman surga. Jika sahata geuningan dina kitab Al-Fadailul Muhtarah, Abi Hurairah di pasar pengumuman. Saha wae jalma-jalma nu hayang warisan ti Nabi diantos di Masjid Nabawi, sarumping sadayana. Ieu pengumuman Imam Abi Hurairah ka urang pasar. Wahai urang pasar, saur Imam Abi Hurairah, bilih hoyong warisan ti Nabi, ayeuna aya nu keur ngabagikeun warisan ti Nabi. Nam sarumping eta ngadenge warisan, urang pasar beak kabeh nu dagang, lalumpat ka ditu. Nepangan Nabi ka nepangan para sahabat di pasar. Barang di masjid, barang nepi ka masjid eta urang pasar. Atuh ieu mah pangajian. Anu ngabagikeun warisan, akhirna eta nu di pasar ibu-ibu, nu di masjid nu urang pasar ka masjid. Baralik deui tah, nepangan Abu Hurairah nyarekan. Ngabohong Abu Hurairah. Ceuk saha ngabagikeun warisan eta mah keur pangaosan. Kumaha ceuk Nabi dina diwayatkeun? Annal anbiya la yurasu dinaron wala dirhaman. Para nabi teu ngawariskeun dinar, para nabi teu ngawariskeun dirham. Walakin yurasu, tetapi para nabi mah ngawariskeun teh al ilma kana ilmu. Tah di mana aya pangaosan, aya majelis-majelis ilmu, eta teh keur ngabagikeun warisan ti saha? Ti Nabi. Eta urang pasar pokna sugante duit ieu mah tuh warisan. Baralik deui teh tulus eta. Da samarukna Rasul mah teu ninggalkeun dirham, teu ninggalkeun dinar. Tadi mana urang hadir ka pangaosan, hadir di tempat ilmu, berarti urang nyanak bagian tina warisan saha? Nabi. Alhamdulillah. Itu kermulungan warisan teu keur diwariskeun dikir teh kitu ceuk Nabi. Di bumi seueur dikir atuh eta bumi urang jadi naon? Taman surga. Kajen di imahna balauhang seueur boga budak orok. Atuh taman surga bae eta. Aya dipake naon mah? Pake dikir mah. Nya. Jadinya urang maca roti dawamkeun. Maca Yasin, maca sholawat, waqiahan, sholawatan didawamkeun tah. Eta taman surga nu aya di alam dunya. Mahal itu taman surga, mahal tuh kabeli sadaya. Sok dengan sakieuan nu kabeli taman surga mah. Ya. Beda jeung ka taman safari atuh murah eta mah. Murah teh ibu-ibu?
murah kabeli ku sadaya. Aku reken poe ieu anu ka Taman Sapari jeung ka Masjid Istiqomah kira-kira loba mana? Poe ieu dat jam ieu nu ka Taman Safari jeung ka Taman Surga loba mana? Nu ka Taman Safari atuh bosan. Ka Taman Surga mangan sakieu. Tajek Pak Haji Mohan jeung Taman Nog loba ka Taman Nog jeung Taman Surga mah eta. 18 wa minasyarafi jeung eta tetep tina kamuliaan alladzi ja'alahu anu parantos ngajadikeun kana itu ladi sallallahu Gusti Allah lidzakirina pikeun jama anu dalikir kabeh annallaha sanya-nyana Allah taala. Ieu ka istimewa nu ka 18. Annallaha sanya-nyana Allah taala yunadihim bakal ngagero Allah teh ka itu dakirin yaumal kiamati dina poe kiamah ala ruusil ashhadi kapayuneun pirang-pirang saksi. Engke dina poe kiamah jalmi anu sok dalikir ku Allah digerok dipayuneun pirang-pirang saksi. Ya, dihaokan, disaksikan ku Allah eta jama tukang dikir. Qala ngadawuh saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawuh saha Allahu Gusti Allah azza wa jalla yaumal kiamati dina poe kiamat. Saur Allah kumaha sayalamu ahlaz zam'i man ahlul karami. Saya lamu bakal merenyaho sintan pis asub kana fi'il mudhari manana bakal. Saya lamu bakal merenyaho ahlal jam'i ka ahli kumpulan. Saha manjalma ahlul karami ahli kamuliaan. Saur Allah gitu. Adawu Allah bakal merenyaho ka ahli-ahli kumpulan, ahli-ahli riungan. Manu ahlul karami eta jalma ahli kamuliaan. Pakila maka ditaswaman ahlul karami saha ahli kamuliaan ya Rasulullah. Qala ngadawuh Rasul ahlu majalisiz zikri ahli majelis zikir. Engke ku Allah taala ibu-ibu zaman sok ruang riung jiga kieu. Engke ku Allah taala bakal diumum-umum dina poe kiamat. Ieu jalma ahli kamuliaan, ieu ahli kamuliaan, ieu ahli kamuliaan. Ya saur Allah gitu. Jeung para sahabat naros man ahlul karam sah ahli kamuliaan teh ya Rasulullah. Saur para sahabat qala ngadawuh Nabi ahlu majalisiz zikri ahli majelis zikir. Ya hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Imam Baihaqi oge nu sanesna. Hadisna ge sahih, ibu-ibu. Tah, engke teh diagul-agul ku Allah teh. Ibu nu sok dawa wiridan, nu sok dawa maca rotib, dawa maca shalawat, dawa maca istighfar, diagul-agul ku Allah dina poe kiamat. Hum ahlul karami eta jalma teh ahli kamuliaan. Kira-kira jadi kebanggaanmu lamun ku Allah diumumkeun teh. Atuh luar biasa kebanggaan. Kakara diumumkeun ku jelema wae ge dina riungan lobaan geus ari kebanggaan kan. Komo ieu mah sa jagat raya tiwit Nabi Adam nepi ka engke poe kiamah ahli-ahli dzikir bakal diumumkeun ku Allah taala ala ruusil ashhadi di hareupeun pirang-pirang saksi nu nyaksian sakabeh makhluk nyaksian sur Allahum ahlul karami man ahlul karam ieu ahli kamuliaan ieu jalma ahli kamuliaan ieu ahli kamuliaan saha nu ngumumkeunna Allah nu ngumumkeunna saha ahli kamuliaan teh qala ahlu majalisiz zikri ahlu mudhof majalisi mudhof ilaih adzikri mudhof kadua ahlu majalisiz zikri ahli majelis zikir. Tah nu sok ruang riung kieu disebutna teh ahli
kemuliaan, ahli keagungan. Mugi-mugi ku urang-urang sadaya ku Allah Ta'ala sing diistiqomahkeun. Urang teh geus cicing dina tempat nu mulia, geus cicing dina tempat nu agung, kade ulah nepi ka eureun deui. Maka atuh Allah miwarang ka urang ngadoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Gusti, ulah dicabut deui resepna abdi ka pangaosan. Ulah dileungitkeun deui resepna abdi ruang riung di pangaosan. Da kadang-kadang eta teh sok aya we gangguanna teh. Nya. Anu akhirna hate geus resep teh jadi kumaha deui tah? Jadi eureun deui. Nya. Nya. Jadi eureun didengdek. Jadi eureun deui. Padahal urang geus aya di mana? Geus aya dina kamuliaan getol eureun maot we. Umpamana berarti ieu jelema maotna keur aya dina eureun naon? Ngaji eureun dinu kahadean, maka disebut we nu kitu teh ceuk agama suul khatimah. Goreng panungtungan. Nauzubillahi min dzalik. Muga-muga teu ngadoa ka Allah Ta'ala sing diistiqomahkeun urang dina pangaosan. Istiqomah ruang riung jiga kieu. Teu pati-pati Allah ngadawuhkeun kitu dina Quran. Pasti aya nu ku Allah dicabut deui hidayah. Pasti aya nu ku Allah dicabut resepna deui kana ilmu, resepna kana majelis dzikir aya mata Allah miwarang ngadoa ka urang ku lapad naon teh ya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Didoakeun sadayana muga-muga sing ari istiqomah urang nya. Betul. Salila hirup mah tong eureun ruang riung jiga kieu. Salila hirup mah aya geus paeh mah bae teu haradir deui ge nya. Puguh sieun ningalina oge. Lamun geus paeh bu aya deui si Abah eta geus paeh aya deui. Atuh bubar sadaya. Dua tah. Jadi tadi 18 riungan dikir teh taman surga. Sing barungah ibu-ibu itu kercalik di taman surga itu. Kedua, jamaah ahli dzikir, ahli wirid, ku Allah diagul-agul dina poe kiamah disebutna ahli kamul ya. Kereuyeukkeun ku urang nya. Mualila da di alam dunya mah teu lila, kur ngaliwat. Sadaya ngaliwat. Ad-dunya ka'abiris sabil. Saur Nabi eta di dunya mah seperti zaman nu ngaliwat. Nyebrang, nu meuntas. Aya meuntas lila teu sakedeung. Sakedeung meuntas mah. Ibu reti panyingkiran ka teman nog meuntas teu? Meuntas. Aya sajam sakedap meuntas mah. Ka'abiris sabil, manusia di alam dunia itu juga nu meuntas. Sakedeung meuntas mah. Ngan lamun meuntas teu ati-ati bakal kumaha? Katabrak mobil. Sok ibu-ibu muntas tuh culang cileung teu hati-hati jo bes we pasti katubruk naon mobil tadi alam dunya teh sakedeung meuntas ngan lamun ieu nu sakedeung teu hati-hati bakal kumaha cilaka percis we jelema nu meuntas teu hati-hati bakal kumaha tabrak ieu dibilangnya mah sakitu sakedeung teu hati-hati mah picilakaeun hidup di alam dunya lamun teu hati mataku Nabi digambarkan hirup di alam dunia mah percis jiga jelema nu kumaha nu meuntas artina nu meuntas mah taralila sakedeung nu meuntas mah terus lamun meuntas teu hati-hati teu culang cileung bakal kumaha katabrak cilaka kitu urang ge keur meuntas loba culang cileung ret pangajian tuturkeun ret majelis dzikir diukan red goyang domret jauhan gitu kan kari kitu dah hirup nanti aku ping pangaosan red tuturkeun red nuju di jauhan kari kitu di alam dunya 20 wa minasyarafi jeung eta tetep tina kamuliaan alladzi ja'alahu anu ngajadikeun kana itu syaraf saha Allahu Gusti Allah didzakirina pikeun zaman nu dikir kabeh
annahu sanyanyana Gusti Allah eta la tadkhulu moal ngasupkeun qulubahum kana pirang-pirang hatena dakirin ahli dikir naon al hasaratu kana langsaan walal asa jeung kasedihan ala auqatihim kana pirang-pirang waktuna dakirin allati malauha anu minuhan kana itu kulub bizikri kalawan dikir kautamaan jalma nu getol dikir nu getol wiridan Allah moal ngasupkeun kana hatena al hasarah kana langsaan kasedihan kasusahan moal asup kana hatena teh. Maka jawabanana mafhum mukhalafah ibu-ibu bapak-bapak hate jelema nu loba galau nu loba susah eta teh jalma nu kurang naon kitu jawabannya mah ya paling ai dikirna teh ari kemisan we kitu tadi al istiqomah di dieu buahna anu nungtun apa ya mah sugandi imah teh maca rotib maca yasin maca sholawat maca istighfar sugan kosong we kitu. Tah kurangna dikir ka Gusti Allah maka jadi sabab hate pinuh kunaon kana langsaan saur katerangan kitu la tadkhulu qulubahum al hasarah moal asup kana hatena zaman Allah badikir naon kana langsaan kasusahan anu waktuna teh pinuh ku dikir-dikir ya saur Nabi lima karena perkara janu datang ieu perkara fil hadis dina hadis anna nabiyya sanyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Nabi laisa teu aya naon laisa teu aya eta yatahassaru kana langsaan saha ahlu jannati ahli surga ila saatin kecuali sasaah marot anu liwat ieu saah bihim ka itu ahlu jannah lam yadkurullaha anu tadzikir ieu jama-jama Allah taala ka Allah taala pihak dina eta saah tah eta dalilna jadi hate loba galau teh loba susah teh geuningannya dinu status WA kuat ngabarebe juga ga titik-titik tulisan oge teh bakat ku loba eta teh kurangna ati urang zikir ka Allah kurangna urang loba maca Quran kurangna urang loba maca istighfar sok nepi ka aya eta sagala kasusah ditulis dina status WA asok kitu ibu-ibu asok atuh ulahnya ulah komo ari kitu mah pas jeung salah kuat ka dijieun status Allah karim kuat gambar huruf eta 18 mah eta ulahnya tah lobana kasusah ieu sabab kana langsaan ieu kurangna zikir ka Gusti Allah maka waktu-waktu urang sing seueur dianggo zikir ka Gusti Allah Quran baca nya sakumaha babna geus kalangkung kamari ti payun Quran baca atuh aya diatur we ku urang tah waktuna mana keur maca ratib mana keur maca Quran batur atur waktuna ku urang sabaraha tah 20 hiji 20 hijieun wa minas syarafi jeung eta tetep tina kamulyaan alladzi ja'alahu anu ngajadikeun kana ieu ladi sallallahu Gusti Allah lidzakirina pikeun jamanu dikir annahum sanyana ieu dakirin eta ahlu syukri ahli syukur jaman noloba dikir ka Allah noloba mengingat Allah maka disebutna ahli syukur begitu teh jadi bisa hayang apa orang saha ahli syukur mah jaman noloba ingetna ka saha ka Gusti Allah loba dikirna ka Gusti Allah lima karena perkara janu datang ieu perkara fil hadis dina hadis anna nabiyya sanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Nabi
Innallah sanyana Allah yaqulu ngadawuh Allah kieu yabna Adam hei anak Adam sa anak Adam teh depan urang sararea bisi kieu da bapak urang melain Pak Adam make anak Adam selalu segitu kabeh ge manusia mah anak saha anak Adam sumberna ti ditu ti Nabi Adam kabeh annasu min Adam saur Nabi manusia mah ti Nabi Adam wa Adam min turab ngan Nabi Adam namah tinutan innaka sanyanyana anjeun idza dakartani di mana eling anjeun ka kami sakartani eta sakartani syukur anjeun ka kami di mana urang dikir emut ka Allah berarti urang teh syukur ka saha ka Gusti Allah wa idza nasaitani jeung di mana-mana poho anjeun ka kami kafartani maka kufur anjeun matak pantes ibu-ibu jama tukang dikir loba migawe kahadean loba eling ka Gusti Allah dikir teh pantes lamun tadi saur Nabi moal meunang hasaroh teh kana langsaan pantes dajang di Allah na kitu nu syukur mah ditambih-tambih naon kani matan la in syakartum azinanakum nu syukur ditambahan naonna nikmatna berarti lamun urang seueur dikir berarti seueur emut ka saha ka Allah berarti seueur naon teh seueur syukur seueur dikir teh sama dengan teh seueur syukur anu seueur syukur dikumaha ku Allah nikmatna ditambih-tambih tapi sawangsulna wa idza nasaitani jeung di mana-mana poho anjeun ka kami tegasna mah teu daek syukur kafartani maka anjeun kufur ka kami anu kufur buruhna naon dina Quran inna adabi lasyadid siksa atuh ku Allah dipasikeun akibat kurangna syukur ka Allah tegasna mah kurangna naon dzikir ka Gusti Allah maka nutos gaduh ingatan sadayana ya nutos gaduh ijazah roti baca terus gaduh hanca Quran teraskeun nu ijazah dalail teraskeun nu di ijazah kitab sholawat kitab Jawahirul Mani kitab sholawat kitab amalkeun ku urang sabab eta urang naon dzikir ka Gusti Allah poe Kemis pada duhur jadwal wiridan urang teh Yasin Fadilah dawamkeun unggal poe Kemis pada duhur Yasin Fadilah baca itu lamun rotinan di dieu nu dibacana rotib dawamkeun poe eta rotib tah maka urang boga weh aya mah waktu dawam tah ieu nu geus dawam ulah naon ulah blong deui ibu dawam pan enak teh tiap Kemis mah naon pun dibaca teh Yasin Fadilah tah ulah blong deui kumaha blong teh kieu kewe nungguan ceramahna da eta mah kakarage maca Yasin ulah kitu kade masuk aya nu kitu nya aya kitu mah dikirna aya atuh elmuna ge meunang ieu lah nu disebut majalisul ilmi wa majalisud dzikri majelis ilmu sareng majelis dzikir kakirang sae lamun rotinan jojo ceramah atuh aya dibaca heula naon we nya rek sholawatan heula rek naon heula tah dzikir rotib heula naon deui yasinan heula tah kakara eta riungan sempurna siraman rohanina aya ku ceramah eta mah dzikir mah ngagemuk naonna hatena hantem we digemuk teh dicebor ibu melak pare gemukna mah celok ngan teu dicebor kira-kira kumaha atuh paeh terus we dikir aing ngaji tara atuh paeh nu kitu terus we ngaji tara dikir eta mah sarua-jeung hantem dicebor tapi teu digemuk kumaha akhirna buruk deh tah nu sae mah seimbang dikirna aya atuh nyeborna ge aya engke teh di mana dicebor rajin digemukna rajin subur moal subur matak paingan saur Nabi
jalma nu teu ngaji 40 poe paeh hatena. Babari hayang maehan hate mah ibu eureun ngaji 40 poe paeh geura hate teh. Saur Nabi wasiat ka Ali, ya Aliyu idza madha alal mu'minina arba'ina sabahan walam yujalisu al ulama mata qasa qalbuh ay mata qalbuh, di mana jalma 40 dinten teu ngaos teu ruang riung nu kitu geus paeh hatena teh mata qalbuhu paeh hatena. Makaning hate mah sumber sagala rupa anu aya dina badan urang teh naon hate. Atuh paeh hatena mah engkena teh awakna males dibawa ibadah, sukuna berat dilengkahkeun kana pangaosan, biwir digerakkeun kana dikirna hese. Atuh cepeur rek ngupingkeun nasihatna hese da geus naon, geus paeh hatena. Kada hindari ku urang nya 40 poe eureun ngaji paeh tah. Aya nu paeh ibu-ibu aya gunana teu? Teu aya. Ajaran ku ibu nu paeh asongan duit 1 juta. Cuk urang teh aya duit 1 juta bisi butuh. Daekeun moal. Moal. Beuh teu waka paeh hatena ibu-ibu. Ibu boga salaki gagah kasep seterek awakna ngan bobogaanna paeh. Daek teh ibu-ibu. Wih, daek teu. Cek ibu-ibu buat apa kasep jeung gadah. Bobogaan apa mah teu guna cek ibu-ibu. Komo lamun paeh naonna atuh? Hatena. Paeh nu kitu na we geus teu guna, komo paeh hate geus moal guna. Maka sing da ulah eureun tolabul ilmi. Sabab eta urang emutna ka Allah, urang syukur ka saha? Ka Allah. Mun urang kedul dikir berarti urang kufur ka saha? Ka Gusti Allah. Wa idza nasaitani kafartani, di mana anjeun poho ka kami, kafartani maka kufur anjeun ka kami. Masih kene panjang bahasan bab dikir mah ibu-ibu. Tuh tingali ya 5 lamar deh nya. Ini sanggep bae bab dikir tanggeus-anggeus. Insyaallah aya dilewat mah atuh lain ge dihanca. Cekap sakitu moga-moga manfaat barokah ka sadayana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya gana mudanya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.